Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sateuacanna nepangkeun simkuring Angga Kusuma Sudrajat salaku mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 program studi Bahasa Sunda ti Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, dina denget ieu simkuring baris wawancara ka salah seorang guru bahasa Sunda di SMA 4 Bapak Hari Nurman atau nuhun Bapak parantosnya ngagikeun waktosna punten diwagel minangka nama ieu wawancara teh aya sababaraha patalekan ngeunaan motivasi diajar terus naon wae masalah anu mangaruhan kana motivasi diajar bahasa Sunda oge tarekahna sapertos kumaha supados teu nyangking teuing kana waktos mangga urang kawitan wae dina patalekan kahiji Pak. Pangna motivasi diajar siswa dina pangajaran bahasa Sunda teh kagolong rendah. Tangtuna hal anu nyababkeun eta motivasi masih rendah teh kumaha numutkeun ka mandang Bapak? Hatur nuhun Pak Angga kana patalekanana tanapi patalosanana. Aya sababaraha alasan pinten motivasi siswa diajar bahasa Sunda rendah. Kahiji nganggap yen pelajaran bahasa Sunda kurang penting ya dibandingkan pelajaran sanesna sapertos MIPA ya atanapi IPS terus matematika atanapi bahasa Inggris ya. Eta nu faktor kahiji. Kadua motivasi siswa kurang rendah teh nyata nganggap yen nyarita bahasa Sunda teh hese gitu hese didinya aya sabaraha alasan kahiji siswa nyalira oge sanes orang Sunda wungkul anu diajar bahasa Sunda teh di SMA 4 aya orang Batak, aya orang Jawa misalnya aya oge orang suku-suku anu sanesna. Jadi nalika diajar bahasa Sunda teh teu acan diajar wage dibutuhkeun Pak abdi teu tiasa, Pak abdi hese. Jalaran manehna tos mosihkeun dirina teu bisa diajar bahasa Sunda padahal anu namina bahasa mah insyaallah lamun diajar mah pasti bisa ya, contohnya bahasa Inggris kan lahirna lain di Inggris ge bisa diajar bahasa Inggris komodi bahasa Sunda gitu kan lahir di Sunda di Jawa Barat insyaallah upami diajar mah pasti bakal bisa pinten eta alasan-alasan anu ngakibatkeun motivasi diajar siswa rendah ya, gitu. Nah, terus nyambung kana patalekan anu kedua Pak. Salami 10 tahun Bapak dinas Bapak ngajar di SMA 4 Tasikmalaya tangtungna pengalaman Bapak teh jero malihan langkung-langkung ti simkuring nya nya dina pengalaman mah kan Bapak oge ngarangkep pupuh MGMP tingkat SMA di Kota Tasikmalaya tangtungna sering diskusi sareng guru-guru sanes dina MGMP sareng sajabina tah Pak urang salaku guru teh nalika ngajar di kelas teh katingal pisan ku muridnya nya ku siswa tingawitan penampilan gaya bicara jeung sajabina tangtuna mayunan karakter siswa saurang guru mayunan 30 genep karakter siswa anu benten pasti bakal aya sababaraha masalah tapi Bang Balu anu kapenah tah masalah naon tah Pak anu mangaruhan kana motivasi diajar bahasa Sunda teh numutkeun ka mandang Bapak kumaha? Hatur nuhun Pak Angga ya karena patrosan kadua alhamdulillah itu pengalaman Bapak ngaulang di SMA 4 tos aya kirang langkung 14 tahun ya. 14 tahun. Pemejeng honor mah merenah ayalah hampir 20 tahun ya. Nah, masalah motivasi diajar bahasa Sunda dah kurang diantawisna aya sababaraha faktor gitu. Kahiji nah siswa nyalira oge kirang bisa nyarita dinu bahasa Sunda kusabab nah sieun di dieu nyata sieun salah atanapi sieun nyarios kasar padahal pami nyarios bahasa Sunda mah dinu bahasa Sunda oge kan aya kahiji aya 3 ya di bahasa Sunda lemes bahasa Sunda kasar sareng bahasa Sunda loma anu lemes nyata kangge kasuluhureun ya biasana bahasa loma bikin kasasama anapun bahasa kasar biasana diangge dinu lamun urang keur ngamek budak tah dina hal ieu mun siswa masih keneh teu acan paham
ngabedakeun mana bahasa Sunda nu lemes, mana bahasa Sunda nu loma, mana bahasa Sunda nu kasar. Anu lemes ka ibu bapa, ka sepuh, ka uwa, ka nini, ka aki. Anu bahasa loma nya ka jang babaturanana. Nah, anapun anu bahasa kasar mah nya eta teh kangge dinu kayaan situasi emosi anu nuju ambek. Kadua, motivasi siswa diajar bahasa Sunda kurang teh nyata si siswanya lira. Nah, ieu kurang nah dina paham karena perbendaharaan kecap. Usab gitu dina nyaritana oge nah siswa masih keneh kirang mampu tetapi kirang tiasa kumargi kitu. Nah, masalahna dina hal ieu teh kunaon perbendaharaan kecapna kurang. Nah, usab kurang maca literatur bahasa Sunda seperti carpon, novel, padahal seueurnya di perpustakaan atanapi majalah tapi koran bahasa Sunda eta. Nu katilu masalah motivasi diajar bahasa Sunda kurang. Tah dina hal ieu siswa oge kedah apal karena kahiji bahasa Sunda cara nyarios di dinten bahasa Sunda. Kadua kudu apal oge kana kasenian Sunda sapertos wayang golek, tari jaipongan. Katilu oge kudu apal kana budaya Sunda, tradisi Sunda sapertos dinu tradisi kawinan atanapi tradisi lahiran, 7 bulanan, nyundatan tah ku hal-hal semacam sapertos kitu. Nah, lamun siswa diajar kesenian Sunda, bahasa Sunda, budaya Sunda, insya Allah kita bakal langkung motivasina aya lah langkung ningkat gitu. Jadi sababaraha masalah teh anu kahiji mah tadi sieun teh nyarita ku bahasa Sunda eta mah tos umumnya nya. Jadi bersieun salah atau nu kumaha jadi alim we gitu tah. Karena motivasi lagi pengaruh. Tah terus Pak eta teh kan tangtuna kedah ditarekahan, kedah diomean ku urang salaku guru. Tah sapertos kumaha Pak dina wujud tarekahna teh kumaha bentuk-bentuk tarekah. Tah atunun pangah kana patorosan nu katilu tah dina ikhtiar. Nah, ikhtiar tarekah kumaha carana supaya siswa resep karena diajar bahasa Sunda. Nah, nu kahiji nah diajar bahasa Sunda teh kudu bunga, kudu gumbira. Nah, nalika urang salaku guru lebet ka kelas oge kudu pasang paroman anu sanes ngabodornya tapi anu bunga. Kumaha cara siswa anu bunga kahiji miten pas lebet ka kelas oge kudu senyum, salam, sapa, kumaha daramang barudak, sampurasun, rampes. Nah, eta hal-hal anu non wajar anu spontan. Nah, terus tina nyampekeun atapi ngaduwikeun materi oge eta urang kudu anu tiasa ku siswa istilahna painten kacangkemnya kahartos nya ulah anu hararese sapertos kitu. Jadi urang tina ngawitan oge nya tina di non siswa kudu bunga. Kadua tina penampilan oge guru ya mangaruhan tingawitan acuh dugi ka lancingan dugi ka sapatu oge nya ya kedah rapih kedah tertib komode lamun dinu poe Kemis nyata aya seragam nyunda nya ngangge iket. Nah, ka barudak dijelaskeun naon ye iket teh. Kadua pakai baju ieu hideung-hideung tah ieu ka budaya Sunda sami oge dina ngamumule budaya Sunda. Jadi dina anggean oge dina paroman nya kudu menarik tanapi nimbulkeun marurangkalih kataji ka guruna oge. Anu katilu siswa nah tarekahna ku salaku guru dipiwarang da maca bahasa Sunda, literatur novel Sunda, sajak Sunda. Ku seueur maca literatur bahasa Sunda insyaallah murangkali oge bakal seueur perbendaharaan kecap. Nah, perbendaharaan kecap ieu penting dina siswa langkung percaya diri dina nyarios bahasa Sunda ngarangkai kalimat-kalimat. Nah, sapertos kitu pinten. Oge nu salajengna nu kaopat tah siswa kudu dipiwarang nyarios bahasa Sunda dina sadi dinten. Sok sanaos misalna Pak Abi mah salahkeun we salah oge.
Nah, urang salaku guru, nah di dieu kantun ngalareskeun. Misalna tina nu sadi dinten abdi bade angkat ka sakola. Pak abdi bade angkat ka sakola. Teh eta teh di nu basa Sunda mah salah. Daek kangge sorangan mah abdi bade mios ka sakola. Bapak angkat ka kantor. Tak kantun ku urang dilereskeun. Nah, bener-bener nya dilereskeun dina nyarios basa Sunda. Jadi keun weh budak mah dibere kawani dina nyarios ataupun ngadugikeun basa Sunda dina komunikasi sadi dinten boh jeung guru boh jeung bararudak oge. Mung upami aya kasalahan-kasalahan tak urang kantun diluruskeun tanapi dilereskeun. Panginten eta di antawisna tarekah anu kudu dilakukeun salaku urang pinten guru pengajar basa Sunda. Jadi dibere kawani motivasi ka bararudak sangka nyarita ku basa Sunda. Kusabab urang salaku urang Sunda lahir di Sunda, bahasa indung basa Sunda, dilahirkeun nyarita ku basa Sunda. Tah ulah dugi ka punah basa Sunda teh kusabab basa Sunda bisa punah lamun orang Sundana henteu nyarita ku basa Sunda. Tapi lamun orang Sundana nyarita ku basa Sunda insyaallah nepi ka kiamat oge meureun basa Sunda teh moal punah. Kusabab masih keneh aya anu penutur bahasa Sunda. Penginten sakitu Pak Angga. Janten cindeuk nama dina narekana oge urang ge salaku guru teh berperan penting oge itu nya kedah ti urangna heula ti salaku guruna. Nah, jadi kusaha deui urang Sunda bahasana dimula teu ku urang Sundana sorangan kitu. Nah, panginten tilu patalekan parantos dipasikeun ka Pahari ieu walerana alhamdulillah parantos aya. Hatur nuhun Bapak karena sababaraha name patalekanana hapunten dina ieu kagiatan wawancara teh mun bilih ngawagel kana waktos Bapak bilih nuju ka kelas atau ka mana. Nah, simkuring ngaturkeun nuhun kana masih nelfon Bapak ka simkuring. Mangga urang tutup wae. Alhamdulillahirabbil alamin parantos rengse hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.